Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna urang diajar bahasa Sunda ngeunaan materi babasan jeung paribasa. Babasan jeung paribasa nyaeta omongan atanapi pok-pokan anu geus maneuh, anu ngandung harti siloka. Dina ungkara kecapna babasan jeung paribasa teh aya anu ngandung ngaran babagian awak, pasifatan atapi kelakuan jelema, aya anu ngaran barang atanapi kaayaan alam, aya ngaran sasatuan jeung ngaran tatangkalan. Ya. Dina contona ku urang tiasa dititenan penginten ya. Orang tiasa ditetenan contohna tinggal ya ngaran babagian awak tinggal kurang ya aya gede hulu bengkok cikoro pindah pilumpangan terus contoh aya ngaran barang atanapi kaayaan alam kacai jadi salwi kadarat jadi salabak gitu kan landung kandungan lair aisan jauh tanah ka langit anjing ngaguguan kalong ngabuntut bangkong pacikrak ngalawan merak ya lajeng aya ngaran tatangkalan jati kasilih ku junti jeung ngucuk peurihna ya lajeng ya nusanesna ya bedana babasan jeung paribasa babasan mah ngawangun hiji kecap atanapi kecap-kecap kantetan ngandung harti injeman ari paribasa mah mirupa kalimat ya ngandung harti babandingan contoh babasan gede hulu ngabuntut bangkong miuni bikang pindah pilumpangan kejot borosot hampang leungeun eta contoh babasan contoh paribasa ya jati kasilih ku junti kacai jadi saleuwi kadarat jadi salebak teng manuk teng anak meraku kuncungan mobok manggih gorowong aya jalan komo mentas anu burung di angklungan ya eta contona lajeng upami ditilik tina eusina babasan jeung paribasa teh aya 3 kategori naon wae cenah aya wawaran luang panyaram lampah salah pangjurung laku hade ya mana contohna teh tah contoh wawaran luang contohna adat kakurung ku iga kebiasaan anu hese dipicieuna ya janten upami aya jalmi gitu kan hese pisan gaduh sifat teh dirobihna teh sok aya paribasa adat kakurung ku iga awewe dulang tinande istri mah kudu turut ka salaki halodo sataun lantis ku hujan sapoe artina kahadian nu sakitu lilana leungit ku kagorengan nu sakali nya kawas bueuk menang mabuk artina ngeluk taya tangan pangawasa jeung sajabana nya eta contoh wawaran luang contoh panyaram lampah salah biasana sok aya kecap ulah dangarna ge panyaram aya panyaram teh kan carek nya ulah agul ku payung butut ulah agul ku turunan ulah adean ku kuda beureum ulah ginding ku pakaian meunang injeum ya ulah biwir nyiru rombengeun resep nyaritakeun kagorengan batur ulah kokoro manggih mulud nya sarakah mak jeung sajabana eta contoh panyaram lampah salah contoh pangjurung laku hade kudu nete taraje nincak hambalan ya kudu puguh tahapanana lamun migawe pagawean teh gitu oge urang teh nya tuh lajeng kudu bisa ngeureuteuneun saeutik mahi loba nyesa nya saeutik mahi loba nyesa artina kudu apik dina nyeklah harta banda supaya boga bekal ya lajeng kudu bodo alewoh lamun teu nyaho kudu daek tatanya lajeng kudu hade gogog hade tagog sopan santun hade tata krama jeung sajabana
Eta rupina ngeunaan materi bebasan jeung paribasa pamugi hidup sadayana tiasa paham naon didugikeun materi dinget ayeuna. Upami tiasa teu paham mangga hidup tiasa teras tonton wae dina link channel YouTube-na. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.